Islam mah malam ibadah jang. Tapi ku jelema anu nyalenggorkeun mah ceuk cenah dipake nyingsieunan. Tapi loba kadongengkeun lamun urang teu babacaan. Teu babacaan. Teu babacaan kalakukeun hiji kewajiban jeung pamajikan tapi teu babacaan heula. Aya dongengna. Hiji waktu jang aya suami istri salaki pamajikan. Salakina poe Salasa geus bebeja ka pamajikanana rek tugas keluar kota. Indit poe Kemis. Pondok carita salakina indit berang-berang. Biasa eueuh nu aneh malah mah pamit nage nepi ka cipika-cipiki cek budak ayeuna teh. Nyium ka pamajikan teh hiji ibadah. Ngan sakali deui poho babacaan, poho ka Gusti Allah nu mere nikmat. Pondok carita bada lohor indit ieu salaki teh. Hari wanci sareupna magrib kaditunakeun aya nu ngetrok panto. Aya nu ngetrok panto. Ditanya ku pamajikanana, kunaon akang? Nah, geus balik deui. Lain rek keluar kota. Ceuk salakina nyeri awak akang teh. Atuh pondok carita peuting dina malam Jumat eta teh. Salaki pamajikan ngalakonan kewajiban. Kitu saterusna nepi ka poe Minggu. Poe Senin. Aya telepon. Tapi samemehna si salakina teh ngakukeun geus cager tuluy indit teuing ka mana. Teu lila kring telepon ti salaki anu sabenerna. Cenah manehna geus dihareupeun imah kakara balik di luar kota. Terus saha anu maturan pamajikanna tilu poe.